Para pamirsa Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana Mangjaya sapara kanca baden neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Perkara Jaka Wanara anu parantos ngarempak larangan ngalanggar aturan nu parantos ditangtoskeun. Yena nepi ka waktuna nutos ditangtoskeun eta nyaeta anjeunna teu kenging aya sir ka istri. Kitu nya para wargi, teu kenging aya sire pokona malah gitu. Sedengkeun ayeuna anjeunna make jeung para wargi jojol aya jorojoy atumi kabogoh nyaeta para wargi sadaya kanyengkai. Atuh kumaha ieu dongeng mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Si horeng si mana horeng dina ngoning anjeuna ngulik ilmu ajining rasa anu mana eta ilmu kenging ngenyutat tina kitab-kitab anu aya waktu di guha waletea manehanana ngulik elta ilmu panemu bari jeung dituturusan ku Eyang Wanara nepi ka akhirna anjeuna jadi ahli warisna ti Nini Girinting nganya kitu laranganana harita dirempak. Dina sabada ngulik ilmu ajining rasa yen samemeh waktu nuges ditangtukeun eta anu ngagem ilmu teu meunang aya sir ka awewe kari-kari ayeuna Jaka Wanara make micinta ka Nyi Engkai atuh bogo we langsung eta larangan teh karasa akibat ngarempak larangan anjeunna karasa ku dirina satulang-tulang teh sabuku-buku ceuk paribasana leuleus lungset aya tangan pangawasa bari jeung arateul karasa pramitra ngaluarkeun kesang tuluy gegetret kitu kaayaanana Jaka Wanara sakedeung panyakit teh para wargi sadaya sumaramah tina sakujur awakna Jaka Wanara sarta telila ditimpahnya taku hijil kesang ateul leuwih-leuwih ti getah buah caruluk lamun geus teh mah ngasaan kumaha rasa ateulna getah buah caruluk. Aduh nah kesang arateul kieu geuning aduh acan nah itu bet kieu heran ting aing nah nya kunaon ieu nya cek Jaka Wanara sak gancang atuh harita ge garoganyang teu puguh. Memang para wargi sadaya atuh dina kaayaan anjeunna ngarempak hiji larangan nu parantos ditangtoskeun sing sakura anu jadi ahli warisna Nini Girinting di mana waktuna geus ditangtukeun nyaeta teu meunang aya sir ka awewe kari-kari harita Jaka Wanara make micinta ka Nyi Engkai. Memang atuh kaaya Nyi Engkai teh geulis para wargi. Saha lalakina saha jajakana anu memang henteu kabongroy ku eta wanoja. Jajaka mana nu teu kabongroy ku eta wanoja? Duda mana nu teu katarik ati kagemang rasa ku eta wanoja? Atuh lalaki mana cenah para mitra anu teu mikah hayang ka Nyi Engkai? Tong boroning nulalagasan dalah nu boga pamajikan oge jorojoy ningali Nyi Engkai mah mika bogo duka kumaha ari kaayana mah geulis teu pati geulis ngan nyaeta nu kasebut manis teh si horeng si mana horeng geulis lain modal utama rengkak paripolah eta istri nu ngajantenkeun daya tarikna pameget model Nyi Engkai nu antukna Jaka Wanara nepi ka kabongroy. Akibat kabongroy eta aya kertening hate make mika bogo hayang ngawinna ka Nyi Engkai sedengkeun apana nu ditangtukeun tacana waktuna manehanana miboga pamajikan jeung deui teu meunang aya sir ka awewe kari-kari eta larangan teh dirempak tumrap napikeun Jaka Wanara sakumaha nu kagambar tadi. Memang para wargi bakating ku parna-parnana panyakit Jaka Wanara nepi ka harita teh sagugulingan hari dina palupuh kawas jelema anu sakarat wae. Aduh tiwas mama. Aduh ma, aduh. Ya abdi jadi kieu geuningan. Aduh Gusti, nu Maha Agungna bet jadi kieu abdi teh Gusti.
Aduh, ieu awak meni asa arateul kieu. Sakujur awak, cek Jakawanara harita sasamat ka indung bapana. Canyahon yen indung bapana parantos mulih ka jati mulang ka asal. Dipunut kuno rahayu dipenta kuno maha kawasa. Komo cenah ramana mah anu katelah mamasuhun dina ngoning perlayana teh para mitra matak ngenes. Lantaran mastakana nepi ka ayeuna ge can kapangih ku Jakawanara. Can kapangih ku sarerea oge. Jeung deui para wargi nyaeta dibawana teh ku si Rabok. Malah kungsi diduluk cenah ku si Rabok eta. Mastakana mamasuhun. Sakanyahona Jakawanara mah ramana sareng indungna teh ibuna teh masih keneh jaru meneng keneh we. Nu matak anjeunna tongoy tuluy milarian sing sakur nu diparentahkeun ku ramana nyaeta milari hiji senjata nu disebut tongkat batu karang. Duka tongkat batu karang nu dicepeng ku Mama Suhud teh anu palsu, duka nu asli. Duka nu dicepeng ku si Rabok teh palsu atanapi asli. Nu mana salaresna tongkat batu karang. Siga nama ngan saukur para mitra kias wungkul. Atawa ngan saukur merenang ieu we para wargi sadaya ngabeungetan Mama Suhud teh. Lantaran lamun Jakawanara alias baheula nu kasebut Jaka Rancasan masih keneh cicing di padepokan panyingkiran tan wande atuh umurna moalana. Lantaran si Rabok tangtu sabada mateni dirina tangtu meureun rambat kamaleh hayang ngababad sing sakur kulawargana. Tos kitu we kedahna anu nepi ka wangkid harita Jaka neangan ilmu panemu jampe pamake. Lantaran tujuan tacan laksana di tengahing jalan loba pangalaman anu mataka ngaregregeun kana hatena. Pon kitu deui pangalaman rupa-rupa. Ayeuna mah manggih pangalaman teh meni matak ripuh ka dirina lantaran dirina sorangan ngarempak eta larangan. Para wargi sadaya kumaha atuh kayanana Jakawanara anu memang manehna teu nyahoeun yen indung bapana parantos perlaya. Ibuna pupus teh kulantaran ngerasa anjeuna sedih kabina-bina sabada nu jadi salakina Mama Suhud mulih ka jati mulang ka asal dina kayan waruga sarupa kitu dikurebkeun tanpa teu aya mastakana lantaran dipunggal janggana ku si Rabok. Atuh para wargi sadaya hal eta memang nimbulkeun sedih pikeun imuna Jakawanara. Kumaha terasna para mitra sadaya naha Jakawanara tiasa damang deui barang ngadenge nu aduh-aduhan sarta dibarung kubrag bribrugna harita para mitra sadaya si Aki anu keur ngali beuti tales di tukang imah teh gancang nyampeurkeun bari ngarasa heran. Bereh katempo Jakawanara keur adu glajer bari gugulingan sarta leungeun kakaut kana palupuh. Jabaleungeun kakaut kana awak. Ya Allah, kunaon kujang? Kujang? Kunaon ieu? Aduh. Kunaon ieu teh bet kieu ieu teh? Kunaon ieu kunaon? Ceuk si Aki bari terus ngarontok ka Jakawanara. Harita Jakawanara para mitra dirontok ku si Aki. Geus kitu mah atuh maksudna mah hayang nyaho naon nu jadi sabab musababna. Naon anu jadi kasang tukang napangna Jakawanara make jeung gugulinganna bari jeung asiganu arateul awakna gegetret sakujur awak. Jakawanara nyarita, aduh taubat, aduh ampun Gusti, taubat bari manehna kakaut kana awakna para mitra katingali dina awakna geus raraget we nyaeta kakaut urut tapak kuku sorangan. Jakawanara bari tipe pereket awor jeung kesang ngucur tina sabulu-bulu nyaan asa kakara ningali jelema kesang model kitu. Aya oge jelema cenah para wargi nu capek ngucur kesang tapi ieu mah beda ai capek kunaon tapi kesang tuluy-tuluyan we kaluar saawak-awak. Astagfirullahaladzim. Kunaon atuh kujang ye? Kunaon aduh aya wah ieu teh nya. Gusti, ngalaman model kieu si kujang teh. Kunaon kujang?
Cek si Aki bari mariksa awak Jakawanara, bisi aya barang nu nyurigakeun nancep dina kulitna, atuh bising aya manehanana ngalaman hiji katoel ku racun atawa kaasupan racun. Bisi cenah para mitra sadaya aya model hileud anu nempel dina awakna ditingali ku si Aki imet naker. Harita para wargi barang ningali kayan kitu, harita ge atuh nyingkai reuwas luar biasa reuwasna. Tuluy nyingkai nyamperkeuna bari harita ge nyarita. Aya naon Abah? Abah aya naon? Nyingkai para mitra sadaya reuwas luar biasa. Manehanana norojol harita teh atuh para wargi nyamperkeun ka kaayaan didinya anu mana bapana keur ngagulang gapera Jakawanara. Ieu Nyai, si Ujang bet ngadak-ngadak ieu geuning. Gusti cinjing coba cokot cai haneut maksud Abah teh urang ceuceuhan hayang nyaho. Cek si Aki kaweur lantaran sok sieuna semahna terus perlaya. Keke sakedap atunya Abah. Bet kitu atunya si Akang teh geuning. Cek ni engkai manehanana teu loba catur. Gancang manehna lumpat ka dapur maksud rek nyokot cai haneut. Lantaran kabeneran cai aya para mitra sadaya dina seeng, lantaran kakarapisan manehna tas nyat nyicikeun cai aya keneh sesana. Sawareh mah cai teh keur cai enteh, tapi cai anu masih keneh haneut teh panas masih keneh aya, nya dicampurkeun harita ge jeung cai tiis ulah panas ti teuing. Geus kitu mah teu loba catur tuluy dibawa ka tempatnya nyaeta Jakawanara keur gugulingan harita teh bari aduh-aduhan nahan hiji panyakit anu karasana ateul luar biasa. Bari jeung garo ganyang telain bobodoan cenah para wargi. Gancang si Aki mukaan baju Jakawanara sabab bisi atuh kabaseuhan. Geus kitu mangan pek weh di parancahan sabisa-bisa. Harita si Aki usaha satekah pola. Maksudna ge hade cenah tujuanana hayang nyageurkeun ulah nepi ka Jakawanara gugulingan jiga anu ngeripuhna luar biasa ripuhna. Sok ayeuna mah geura ceuceuhan Nyai. Mudah-mudahan we waras atuh. Sigana mah arateul meureut ieu teh si Ujang teh. Teuing ngomangi hileud kitu atawa naonnya? Boa-boa aya hileud meureun. Atawa hileudna geus kabur tinggal eta bangsa anu arateulna dina awakna. Ceuk si Aki harita bari nitah nyeuceuhan ka nyingkai sangkan para mitra sadaya Jakawanara anu harita teh keur gulang-guling teh ayeuna mah rada eureun, teu gulang-guling teuingan tetep we bari gagaro mah teu eureun-eureun. Harita atuh nyingkai manggut tuluy manehanana ngadeuketan wadah cai. Atuh geus kitu mah tuluy diceuceuhan. Heran ayeuna mah nyingkai rada era ngadeuketan jeung Jakawanara teh. Atuh harita ge para mitra komo atuh waktu leungeun nu dipake nyeuceuhanana. Harita ge meuni atuh karasa lilinieun ngadeg-deg darat-darat tisasari. Jeung deui memang aing ngobrol mah osok di deukeutan osok ngan antel pak kulitna. Antelna kulit mah tacan para wargi. Nu matak waktu nyeuceuhan teh meuni ngadaregdeg siga anu ngageter. Teu sadar ku jalan kitu ge kanyaahna geus ngait. Geus ngancing nyambung dina geteran leungeun anu antel dina palebah munanana Jakawanara. Harita Jakawanara diceuceuhan para mitra ngan saukur parancah eta ge lantaran si Aki satekah pola sabisa-bisa kumanehanana di parancahan sangkan ulah gulang-guling teuing Jakawanara teh. Canyahun nilian lamun kulit anu dipikal bogoh kumanehna teh antel kana kulit anu geus ngagem elmu atuh ajining rasa siksaan batina bakal namahan rosa sabab tiap-tiap antel geus tangtu nimbulkeun dagdugna kana jajantung sarta waktu eta keneh atuh para mitra sarebu macem kanyeri jeung merang atuh nyaksrak kana sakujur awakna Jakawanara.
nyaan para wargi rajeun boga ilmu kitu atuh. Pantrangan anak mangkaningpang berat-berat na para wargi. Eukeur mah eukeur umurna Jakawanara teh keur memejeuhna mangkat beger. Kari-kari manehanana poho kasing sakur piwuru ka dina nggoning manehanana geus ngagem ilmu ajining rasa. Nu matak para wargi akibatna kitu manehanana karasa ayeuna kat tibanan hiji panyakit anu jiga-jiga nama hese rek dicageurkeunan. Memang para wargi lamun ditilik atuh kana palebah kitu nama gede bahayana ngagem ilmu jurus kabatinan nyaeta anu disebut ajining rasa. Komo dina jelema anu leumpeuh yuni mah tinang tu jiwana ge bakal korban. Tapi lamun lulus banglus sarta kuat nahan gogoda paedahna oge leuwih-leuwih timunel. Ari sabab saha-saha jalma nu ngagem ilmu jurus ajining rasa dina silatna oge teu kudu ngagunakeun pakarang, cukup ku panca indera nu tangtu salawasna aya dina kontrolna sorangan, aya dina geterna rasa batin anu kuat. Sarta geus tangtu tiap-tiap jelma nu ngabogaan jurus atawa ilmu ajining rasa bakal jadi jago anu moal aya tandingna di satung kebing langit satangkarak ning jagati. Sabalikna nu keur tumiba ka Jakawanara teh mangrupa hiji kasalahan anu memang ngawariskeun eta ilmu lantaran dina bukuna oge para wargi teu diterangkeun sakabeh larangan. Jeung pantranganana nepi ka kiwari Jakawanara ngaranapan siksaan lahir batin nu kacida sangsarana. Memang karasa kudirina akibat atu eta ilmu teh atu pikeun Jaka sanggeusa atu para wargi ngarasa sirahna diceuceuhan mah ku si Abah teh anu parentah si Abah diceuceuhan mah ku Nyi Engkai hatena ge ngarasa bagja. Pedah geus bukti yen kanyaah jungjunan hatena teh lain lumayan gedena. Hiji bukti yen teu nogencang pipikiran manehanana micinta ka Nyi Engkai teh buktina we Nyi Engkai ge sakitu belana ka manehanana. Sok sanajar sakujur awakna keur nyareri tapi ari rasa deudeuh mah teu leungit. Teu nyaho ku ayana para perasaan kitu. Panyakit anehna panyakitna teh aneh wuwuh rosa nyerang kana awakna. Harita para mitra Jakawanara atuh aduh-aduhan lantaran aya rasa bungah tapi awak atuh karasa ateuna luar biasa. Ai bungahna ku kahadeanana Nyi Engkai, kebungahna teh anu katingali Nyi Engkai siganu soson-sosonaker dina nggoning nulungan ka manehna. Hiji tanda Nyi Engkai teh meuri nyaaheun ka dirina eta nu jadi kabungah Jakawanara. Tapi para mitra panyakit beuki nyaksra. Rasa ateul beuki sumaramah kana awak. Sakujur badan ateul hayangna teh digaroan we tuluy. Malah mun aya macana para mitra nu bangsa eta we hayang digaroan ge ku kaleng. Bakat ku ateul-ateulna nu karasa ku dirina. Memang para wargi anu mulia harita Nyi Engkai ngalenyap reuwas sarta teu karasa harita bibirna engab. Duh Kang Jaka, kunaon atuh akang teh Kang? Mugi ka kieu-kieuna engkang. Katara harita teh paroman beungeutna nembongkeun ka sedih. Parat kana kongkolak matana aya nu ngalembere haneut para mitra sadaya mangga harita teh mapai pipina. Jadi hiji tanda Jaka dina kaayaan keur sedih. Nyi Engkai dina kaayaan keur sedih ningali kaayaan Jaka samodel kitu. Omongan Nyi Engkai hawar-hawar kadenge ku Jakawanara nu harita geus ampir kapiuhan lantaran ngararasakeun panyakit nu tumiba ka dirina. Sigana atuh
lamun seg panyakit tuluy-tuluyan sa model kitu buah-buah merendiri na bakal tiwas darek di mana bisa atuh cager nak panyakit jojo datang meningat rak saurut sakujur awak ngarasa atel sumaramah sakujur kulit eta panyakit aneh kunaon bet menjadi kitu manehanana ngarasa heran luar biasa jeung kunaon di ubaranana jeung kudu di ubaran kunaon maneh nage canyaho ngaha kudu kumahana lantaran eta panyakit datangna tina diri sorangan. Para wargi ningali keayaan kitu, harita teh si Aki jadi bubuh bingung. Sanggeus sidik yen panyakitna Jakawanara taya robahna, malah siga-sigana leuwih parna harita teh. Numatak si Aki luar biasa bingungna ningali keayaan Jakawanara anu dina kaayaan samodel kitu. Ningali kaayaan kitu mah si Aki tuluy nyarita deui para mitra sadaya. Geus atuh nyai keune ku Abah rek dipangku ka jero. Teu hade atuh digugulung di dieu mah keun urang bawa ka jero ku Abah. Cek si Aki bari tuluy nyangkeh cangkeng Jakawanara. Sok sanajana si Aki geus sakitu kakolotanana ari tanagana masih keneh rosa. Geus kitu atuh para mitra Jakawanara disangkeh palebah cangkengna tuluy sina leumpang. Nya sok sanajan atuh harita dina kaayaan bari leumpang tetep berat kaayaanana Jakawanara. Harita dug Jakawanara dikadengkeun dina bade, dina bale-bale teh ditarekahan. Asangkan aya hasilna atuh akhirna mah para mitra manehanana sirahna ditilamana ku lama kabasuh supaya nyerep kana mun-munanana sabot kitu ti luar aya nu kadenge atra pupuntenan. Para mitra anu mulia si Horeng si mana Horeng anu pupuntenan teh nyaeta salah sawios urang dinya oge anu memang para wargi ngahaja datang kadinya. Punten nangalingi cek nyi engkai bari norojol ka tepas. Hai geuning si Ece, ya padu ka teras Ece, kalebet we da Abah ge kaleresan nuju aya. Mangga nyai, ceuk eta semah tuluy ungah kana golodog cat ka tepas, tuluy harita asup ka imah. Para mitra anu mulia si Aki barang ningali semahna datang teh, tuluy nyarita. Hai bage geulis. Geuning nyalira wae henteu sareng Abah. Si Aki norojol harita ti kamar. Henteu Abah, temal eta para mitra mojang atuh. Pondok gancang atuh munyungan heula kanu jadi pamana. Geus kitu bar nyingkai ngamparkeun samat nyadiakeun semah nu anyar datang. Para wargi anu mulia, harita atuh nyinining tuluy nyarita. Bieu mah cece teh meuni kalinglap, panyana teh saha si Horeng teh nyingkai. Meuni geus lanyang ai namanya. Nya nyai meuni geulis. Cucu mah piraku deui atuh cece. Nyingkai tungkul rada bareureum beungeutna dipuji kunu jadi lanceukna teh. Eta pedah disebut geus saparawan cenah para wargi. Da muhun da parantos lami cece henteu ka dieu-dieu nya. Saparantos Abah, para wargi sadaya nyinining henteu kebat ngomongna. Ari rasa kanyaeta kanu jadi bapana, nu geus perlaya nyaeta. Kusu tamanggala sakira-kira sabara hampir sataun kaliwat. Sabarantos Abah kumaha nyai? Si Aki heran pacampur jeung panasaran. Mawi parantos aya nu nganiaya tema nining para mitra bari ngeluk tungkul. Nganiaya kumaha? Tuluy kumaha? Mun nganiaya teras dugi ka pupus we mang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ceuk si Aki atuh para mitra meuni bareng jeung nu jadi anakna. Si Horeng si mana Horeng para wargi. Bapana nyinining teh lanceukna si Aki teh. Aki encuy anu memang cicing didinya. Puguh we.
rewas luar biasa lantaran geus aya kana sataun kakara aya beja ayeuna tak ieu bubuhan atuh manehna arang kapanggih jeung deui hubungan-hubungan kumaha jep di tengah imah harita teh ngadak-ngadak jempe kawas gaang katincak atuh sora humargungna jaka wanara anu keur ngararasakeun panyakitna atra pisan kadenge kunining pikeun nining teu ieu manehna kabengbat ku sora nu hahargungan tapi tetep manehna manco kana pertanyaan anu memang dikedalkeun ku Aki Encuy. Ke kumaha nyai? Silsilahna jeung lalakona kumaha. Cing caritakeun. Kieu sales namanya Emang kajantenana teh barabat harita teh nyinining ngadongengkeun sing sakur kajadian nu tumiba kanu jadi bapana. Malah ditetek teu aya nu kaliwat atuh para wargi sadaya sing sakur kajadian jadi tetela pisan kagambar ku Aki Encuy yena cenah nu jadi lanceukna teh maot alatan aya nu nandasa ngan anu nandasana saha nepi ka wangkid harita tacan tiasa kagambar kitu diantarana carita tinu jadi anakna atawa nu jadi alokna anu katelah nyinining teh geus kitu mah para wargi sadaya harita teh Aki Encuy tuluy nyarita deui aduh nyaan Mang mah mending ngarasa heran nyai ku ayana beja ti nyai model kitu teh nah atuh nyai gancang-gancang ka dieu bebeja ka Mang numawi Mang seueur kabengbat na abdi teh bade ka dieu teh numawi hapunten we sateu acana oge Mang sareng dihapunten pun bapa bilih aya kalepatan ka Mang dihampura sarua nyai urang si dihampura we atuh nya kitu hanya akal Mang teh teu kungsi panggih heula jeung bapa hidup nya terus terang we eukeur mah eukeur antara Mang jeung bapa hidup teh ata anjang malum lah urang banyak kitu teh we atuh Mang ngurus kaayaan kieu da urang mah jalma walurat terus atuh bapa hidepon kitu kene ngan sok sanajan kitu urang doakeun bae bapa hidep sangka dihampura tina dosa perdosaanana atuh ditarima iman Islamna kalayan dicaangkeun di alam pakuburanana amin harita para wargi nyinining jeung nyi engkai ngaaminkeun kana doa tinu jadi bapana nu katelah Aki Encuy ngadoakeun kanu jadi lanceukna para wargi anu parantos mulih ka jati mulang ka asal geus kitu Aki Encuy nyarita deui tah tuluy nyai mapai laratan meureun saha nu nanasa nu jadi bapa nyai nu mawi abdi oge aya maksad kadinya namung dugi kadanget ayeuna teh teu aya laratanana Mang nu mawi oge ta ayeuna abdi ngahaja ka dieu teh nya etang-etang silaturahmi kahijina kaduana ngawartoskeun perkara pun bapa tatu salajengna tangtos we mudah-mudahan Mang salajengna ge ngiring atuh ngemut salresna masaha nu nandasa pun bapa insyaallah nyai insyaallah perkara eta mah geus teu kudu dipenta deui lantaran antara bapa hidup jeung Mang teh dulur petku hinis teh lain bobodohan atuh dulur sainung sabapa satung turunan sulu ceuk paribasana ge kitu jadi pikeun Mang jeung bapa hidup geus teu asa jeung jiga ai baheula mah babarengan ka mana-mana oge nyiar ilmu babarengan pon kitu keneh atuh dina nggoning atuh ngaberantas kajahatan babarengan ngan sapra ka bapa hidup boga pamajikan Mang boga rubiah sarua harita teh misa nya nepi ka ayeuna arang langka ai kapanggih paling oge lamun badak we kitu tak kitu ge teu unggal taun kapanggih teh nu matak asa plengkur alengnya salah masalah Mang kene kudu nama Emang anu leuwih ngorang ngadatangan ka bapa hidup ngan hampura nya kitu teh we Mang oge
hampura kunyai maklumlah urang mabul jalma leutik mikirkeun keur kahirupan sapopoe ge sakieu berat komo deui ti saprak atuh inungna si nyai inungna nyingkai atuh pupus mah inungna nyingkai maotnya beuki ripuh we kayan mang teh tak kitu kaayana teh nyai hampura bisik mang atah anjang ka tempat nyai kitu nu mawe oge nya sami-sami mang abdi ge nuhunkeun dihapunten tah ku ayana kieu teh jadi antara disadengin abdi silaturahmi ka emang atunya kitu deui we salajengna mah aya rencana teh teu aya sanes mugi-mugi emang ngiringnya aya ngemutan insyaallah nyai insyaallah harita keneh Jaka Wanara gegerungan beuki tarik ngatu nyinining harita heraneun tur olohok bengong olohok ngemang kadu lantaran geuning aya sora lalaki gegerungan di kamar mang ari eta saha nu gegerungan asa nembe ka kuping ku abdi nu gegerungan nu matak eta teh nu keur gering nyai nyining sih panasaran haritat para mitra nyining panasaran bisiknya salakina nyingkai maklum geus lawas tilawas teu papada patepung sahanunya ho nyingkai geus boga salaki kitu ceuk pamikirna nyining ma para wargi sadaya kulantaran aya pertanyaan harita teh jeung aya nu gurang gerung harita aki encuy nu ngajawab nu matak nyai nu gering wae nu gering teh jadi aya hiji jajaka anu harita teh disalametkeun ku aki teh ku mang teh kulantaran manehanana kabawa ku cai ti walungan nya tuh nyampe ka sisi kumang teh disalametkeun dibawa we ka dieu nepi ka ayeuna nganya kitu ayeuna keur katarajang ku panyakit para mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng harita para wargi sadaya sabada atuh pamana nyaeta anu ketelah aki encuy cumarita panjang lebar harita jola atuh ngar aya hate anu aneh pikeun nyinining mah jorojo boga pikiran harita nyinining ngagerendeng jero hatena wah boa si Jaka nu geus lancang rek ngawin aingnya lamun nya teh mah ulah diantep sia sabab sanu nyaho bareto mere keterangan palsu sarta manehna pisan nu geus nganiaya bapa aing nepi ka palastrana tuluy we akon-akon pura-pura eta amanat ti bapa aing nyarita kitu padahal mah eta teh ngana saukur reka perdaya si Jaka wungkul nyaan kasebelan teuing ulah diantep jelema kieu mah nyaan jelema kieu anu nyieun katelengesan teh aing mah terus terang nepi ka mana oge aing rek usaha neangan saha nu mateni nu jadi bapa aing da geus pasti pikeun aing mah geus samoal neangan jurig teu kadeuleu aya paribasa pur kuntul karitunggular gagak karitunggak moal neangan jurig nu teu kadeuleu pasti tah si Jaka nu nyieun kalakuan telenges kanu jadi bapa aing teh kitu ceuk garendeng hatena nyinining nu matak nyinining harita tuluy nyarita deui sanes emang abdi teh raos asa-asanya kajalmi eta teh kana namina teh cobi abdi urang parios ku abdi ceuk nining jung bari nangtung tuluy asup ka kamar hari aki encuy jeung nyi engkai jadi silih reret harita teh sarta dina hatena masing-masing timbul sangka anu lain-lain harita para wargi atuh sabenerna sanajan nya oge Jaka Wanara keuripuh ngararasakeun kanyeri ku panyakit nu tumiba ka dirina anu nyak serak saawak-awak karasa ateul anu luar biasa ateulna lir ibarat para mitra dibalur ku eta we ku merang awi sora nyinining mah atuh para wargi kadenge ku manehanana malah manehna ge ngarep-ngarep sangka nyinining kadinya naon sababna manehna ngarep-ngarep sangka nyinining datang kadinya kulantaran manehna rek nganuhunkeun ka nyinining
naon sabab na nganuhunkeun ari nu jadi sabab musababna ku ayana perantaraan nyinining waktu ngudag-ngudag harita manehna nepi ka bisa asup ka guha walet tah lantaran sabada asup ka guha walet manehna boga ilmu panemu anu luar biasa ieu teh teu aya deui ceuk pamikira Jaka Wanarama iwati jalan-jalan teh ti nyinining Numata kabeneran ayeuna aya nyinining asup datang kadinya manehna geura hayang panggih manehna geura hayang atuh cenah paamprok manehna geura hayang ngomong manehna rek ngucapkeun nuhun ka nyinining alasanna mah teu aya sanes ku ayana kitu manehna jadi boga ilmu nu kacida hebatna kulantaran boga pikiran kitu hatena ngadak-ngadak poho ka Nyi Engkai sarta kontan panyakitna rada ngurangan breh nyinining netep beungeut Jaka anu ayeuna mah geus ganti ngaran jadi Jaka Wanara tapi rada kalinglap sabab ayeuna mah kulit beungeut bodas bersih bubuhan salila hampir sataun teu kasorot ku cahaya panon poe cenah para mitra nya si Jaka ngan ayeuna mah satamahan kasep baretu mah kuaing disangka paeh rag-rag kana jero jurang buktina ayeuna mah jadi geuning beleger keneh jaba awak beuki seseg kitu jaba bebeungetan beuki tambah ganteng tambah kasep ceuk nining muji di jero hatena tapi barang ras kana kajadian nu tumiba atuh sataun kaliwat barang ningali bapana jadi layon barang manehanana para mitra sadaya ningali kaayan bapana nu dikurebkeun ku batur harita teh ku dua jelema anu keur nyusul-nyusul tapakna Jaka rancasan nyaeta nu diutus ti padepokan panyingkiran teh harita para wargi manehna masih kene inget bapana dikurebkeun ku batur ras inget kanu jadi bapa nu saktumi kanyaahna ka dirina ras inget sabada bapana mulih ka jati mulang ka asal manehna cuang cieung sorangan aya paribasa cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso mitra sadaya harita tuluy atuh nyinining harita ngagereneng jero hatena manehanana mepes sing sakur anu aya di hareupeunana maksudna mah ulah nepi ka kabongroy ku eta Jaka nu keur ngagoler dina kaayaan keur gering tuluy nyinining ngagereneng jero hatena paduli teuing sia sok sanajan kasep ngalempereng koneng oge sok sanajan sia kasep tanding Arjuna sok sanajan sia kasep siga Batara Kamajaya sok sanajan kasep jiga Sri Rama ku aing mah moal didenge moal dianol jeung deui ku aing mah teu perlu nu penting mah manehna musuh tetep musuh nepi ka mana boa ge nepi ka mana bae oge ku aing mah tetep musuh lantaran lamun ku aing dibere kasempetan manehanana bisa-bisa ngawasa ka diri aing moal dideuleu sia ku aing mah moal dideuleu ku aing mah moal direret deuleu sok sanajan sia kasep tetep we kudu modar ku bedog aing deuleu nyaan terus terang aing mah sebel ka maneh teh maneh nu geus nganiaya bapa aing nu ngakibatkeun aing hirup nu ngelis aing nyatang pinang teh bebeneran akibat kalakuanna sia deuleu nu geus ngaroga halah ka bapa aing nu matak aya paribasa hutang uyah bayar uyah hutang pati bayar pati rasakeun pangbalesan aing sia kurang ajar tetep sia kudu modar ku aing deuleu ceuk geurentes satening si habari nyasar perah bedogna harita keneh para wargi sadaya Jaka Wanara tuluy harita teh gurang gerung aduh ampun aduh tapi para mitra ngagerungna beuki ngerung-ngurangan kulantaran sigana mah panyakit anu tumiba teh para wargi asalna tina dirina sorangan akibatnya eta bogoh nyoso ka Nyi Engkai teh
numata kesabada harita datang nyinining sigana arada ngurangan panyakit nate lain diubaran ku nyinining tapi manehna late poho ka Nyi Engkai teu nemongan deui nu biasa nama Nyi Engkai ngalangkang dina kongkolak matana dina batina ngan pinuh ku diri Nyi Engkai dina kalbuna ngan Nyi Engkai can anu panggeulisna dina hatena ngan boga pikiran teh engke lamun rek kawin teh ngan saukur bisa ka Nyi Engkai lantaran cek pamikirna Nyi Engkai awewe panggeulis-geulisna sadunya jeung manehna ngarasa bogoh nyosok ka Nyi Engkai numatak sabada harita pangijeng nyinining late poho Nyi Engkai mah akibatna panyakit manehna ngurangan gurang gerung teu tarik teuing jiga tadi atuh ayeuna mah ngan saukur humarurung siga nu muriang panas tiris we harita ge tuluy nyinining nyarita jaka sia inget keneh ka aing ngomongna langsung kitu para wargi ngomongna bener-bener harita teh dina ngoni ngomong nyinining teh kacida pisan sugalna atuh teu aya tata krama kuduna naon hesena nyarita nu lemes tapi kulantaran ngarasa eta ka musuh manehna kudu kitu cek pamikirna nyinining bari nyentak manehanana mesat bedogna barang ngadenge omongan nyinining kasar jeung gariha naker aki encuy jeung Nyi Engkai mending ngajeng hok reuwas gancang muru bising kumaha onam inget tema jaka harita nyarita laut syukur atuh ari inget mah ayeuna buru-buru sia geura mapatkeun jampe modar deui geura tungkul ka jukut geura tangah ka sadapan geura samat inung bapa sia lantaran sia sakedeung di baris mulih ka jati mulang ka asal sia bakal dianterkeun ka neraka ku aing deui sabab aing ngecan sugema hate lamun sia teu jadi ngababatang ku bedog aing deui sok sia ayeuna mah pokona nepi ka iraha bae ge ku aing diudag-udag nu ngaran sia teh lantaran sia geus nyieun hiji kalakuan anu ngaakibatkeun aing jadi sangsara model kieu kitu ceuk nyinining bari ngulin-ngulinkeun bedogna keur kitu atuh pikeun Jaka Wanara manehna bisa nyarita sok sanajan manehna bari ngagoler keneh harita teh para wargi sadaya di amparan ku samak manehna tuluy nyarita taya bayana ari geus nepi kana titis tulisna mah katurug-turug bareto oge kuring can pernah nyieun codeka ka kulawarga anjeun tema Jaka Wanara tenang manehanana harita teh dina kayan tenang naker boro-boro gimir digertak kitu ku nyinining bari mesat bedog tenang naker pikeun Jaka Wanara bubuhan geus boga ilmu kacida pisan luhurna jadi pikeun Jaka ngahareupan sakumaha oge kudu dina kayan tenang katenangan eta modal manehanana sanajan geus harita teh para mitra saya di asongan seseukeut bedog oge harita sabada ngadenge caritaan Jaka Wanara dina kayan tenang naker uguh we nafsuna nyinining beuki budal harita keneh tuluy nyarita deui bohong sia geus nyieun bohong kacida pisan gedena deuleu bohong malulu sia memang sia jelema anu geus nganiaya ka bapa aing kari-kari bapa aing keur dina kayan maot sia pan aya di dinya pikeun aing mah geus moal neangan jurig teu kadeuleu aya paribasa pur kuntul kari tunggu largaga kari tunggak kari-kari bapa aing maot sia aya di dinya jadi sia nu geus nanasa bapa aing tah kitu pikeun aing mah ta ayeuna aing anakna bakal ngabela kasing sakur kajadian nu tumiba ka bapa aing bongan bapa aing di aniaya ku sia ayeuna kudu modar dina leungeun aing deuleu tah sok sia ulah sok nyumput dinu daang deuleu sia ulah nyieun kalakuan anu ngabohong sia teh bisa we mutar-muterkeun omongannya sia aing nyaho sia teh bisa mutar-muterkeun omongan pura-pura wungkul ya sarta pikeun nyumputkeun tapak sia tapak lacak sia nu geus nyieun codeka alasan teu uni sia teh bising teh nyaho mah deuleu memang
menang Ari Nuding mah tapi mitnah atau fitnah hukumna kacida pisan beratna jengkapan tibaretoge geus diterangkeun yen anu geus nganiaya nyaeta ka bapa anjeun teh nyaeta nu katelah si Sutamanggala samalah kuring ge keur neangan jelemana keur boga gawe nyaeta manehna maling senjata nu bapa kuring senjata tungturunan kolot kuring nu katelah tongkat batu karang harita para mitra atuh pikeun jaka wanara kakarang ngebrehkeun naon tujuanana manehna pang naleleweungan aya paribasa ngitung lemur ngajajah milangan kori manehna sumaba kaditu kadieu manehna para mitra ngajajah patempatan eueuh deui iwa keur nyusul-nyusul anu katelah Sutamanggala nukung si malingnya senjata nu disebut tongkat batu karang senjata nu jadi bapana teh ngadenge eta omongan pikeun aki encuy ge ngarasa reuas yen geuning kitu-kitu kajadianana memang para wargi tapi pikeun nyinining mah tetep we manehanana para wargi sadaya tetep manehanana boga sangkaan yen anu memang nelasan bapana teh nyaeta jaka teh anu ayeuna keur ngajoprak bari gurang gerung waktosna see